Ulah ieu teh nu bener wa teh Kang saha ngalamar teh. Kang Ewa. Duh na ieu aki-aki. Alah, rengsegan. Ieu. Rek kawin teh kata nagaan teh, Pak. Sing gansing pangwarakeun pun bapa kanya. Galai we kitu. Ku keukeuh wae. Kumaha teu dajang hate. Hate badot. Bicarakan ku bapak. Hayang teh heung hanya deui sia teh. Sapraptane pun ieu Sang Sudewi. Sareng panita sasabda teu kiat nandangan eta raja ti nagara Selabengka. Lulumpatan anjog ka ieu tempat. Tulungan. Kot Lah, salu. buah-buah eta dileja. Tulungan. Alah Bapak. Itu geuning Pak. Aya awewe lulumpatan. Buah indung silaing teh. Lain indung silaing. Minantu teh. Cabok sia wae. Lain jeung Bapak hayang saingane sieu mah. Wah, Tobat teuing geuningan aya jami turang minta tulung bibi. Tulungan manusia. Ulu aya anak. Iya, Indonesia teh. Ulu. Oh, we gulis we. Tah, jeung Bapak mah eta pantes. Cocok sia. leres ieu anu dipika palai teh. Ieu pisan ampun pantasna mah keur anak. Tah, silaing mah nu tukang najang. Akane kanya. Tong sok kitu lah. Aing asa mau budak bapak aing euy. Geuleuh aing. Pinungeun teh biheung teuing. Cekek wae ngalikeun. Aya budak sing sareng panau. Tulungan penggawa Saha salira? kaula teh ngaranten nila ningrum. Aduh, leres pisan. Sembah ka pihatur wa. Naon geuning nyabat gua? Nen, bibi pangawinkeun bibi sareng nu diiket. Bogoh bibi pisan bogoh nage. Ada naksir tidak tadi pengen. Atawa itu anu tukang. Nah bogoh kan tukangna. Margi nu tukang mah kagungan serep. Bogoh kasih Asia buka serep cenah. Da eta cucungikna nolol atuh. Ulah tuh geura punjung si teteh. Oh kuring kudu munjung eta teh kabogoh aing teh. Nya. Nyai saha kakasih teh? Abdi si Isoh. Semah lain eta goblok nu ieu. Oh, ongkos sugan teh nu tukang. Naon maksudna nyebat gua? Kaula teh di nampi Pansen Tiwa Prabu, Raja Negara Amarta. Maksud nyangakeun sabda panglamar. Tobat teuing hapunten kitu pengawa. Kaula teh acan aya maksud gaduh salaki. Margi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke salaresna hoyong ka manusa. Tah dengekeun. Bapak teh dianggap sigung. Cucungik sia. Anak bapana sigung, anakna 3 bulan. Sajadi euy.
jadi moal ditampi panglamar ti kaula. Ya tiasa tapi tetap kaula teh nu dipikah hayang teh kaula salaki teh manusia. Nah kaula dianggap naon Raja Amarta ku sampean. Nah salira ngaku manusia. Iya. Mana manusia? Ya iya. Eta mah dadana. Lulu. Ilahar disebut dadana. Iya dadana Jawa. Dadana irungna, uluna, sirahna, sukuna, tulangna, kulitna, atina, bayahna, jantungna. Tah manusia teh nu mana? Tos ka koreh teh cando. Ampun. Wah, Ulah Ka candogi geuningan teh. hebat ieu ahli pasantren wah. nu mawi teh oge. Dupi ieu gedengan. Ieu wah Semar. Itu nu pengker. Abdi Charles. Charles aing ngencar jeung kereles eta mah. Charles aing ngencar ai kereles. Abdi ngaran Lady Dai. Lain Lady Dai bareng ngalegedai mah. Ieu primus. Pria musibah. Dupi itu nu pengker. Abdi Siti Nurhalisah. Paingan mending nyemplo. Palai teh ka manusia neng teh. Laras bapak punten agan. Sumanget pisan bapak aing nyaan bogohna ceuy. Aduh, ampun bejakeun ka emak ku aing. Negreg teh nyaan. Bapak kulan. Saha nu palai tepang sareng manusia teh? Kaula. Di mana tos tepang? Kaula teh kayang boga salaki teh kainya. Saya. Palai tepang sareng manusia. Mana manusia teh Bapak? Laras. Ieu mah nu aya teh mengukur wujudna. Tiasa ditunjuk. Sakapeung kapan urang teh sok kaentepan ku lapar, ku hayang, ku mung, ku nafsu. Kusieun, wani. Upami palai tepang sareng manusia nyaeta cirina tingali. Ku ciri. Upi cirina manusia teh dina apa? Dina gawe. Sapertos kumaha. Disebut teh pri kamanusiaan. Ai pri kamanusiaan teh eta teh realisasi tina manusana. Da manusia mah gaib. Aya oge cirina. Cirina manusia, ciri manusia dina gawe ti dituna sidik, tableg, amanah, patona, aing ngange nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah, rodiah, mardiah jeung kamilah. Tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan. Nyaahan, dedeuhan, welasan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, nyaangan kanu poekeun. Ta eta manusia. Manusia teh tanen. Matak teh tiasa ditujuk. Allah. Tobat teuing Gusti. Geuning ieu pisalakieun kaula teh. Tulus kawinkeun lah. Tulus. Iya, Pak. Hebat na bapak maneh. Apaan dibejaan ku abdi cece. Aduh. Kasihan serucang kunang teh. Teu sangka aing teh remaja masa kini. Eleh ku remako euy. Bapak maneh remako maneh. Remaja masa kini sidawala rematik. Agan remason. Ayo wing, ada kasih dengklok sih mah. Nuhun bapak ngasumputkeun kaula teh di udak-udak juri. Kayak nasi kuring mah gaduh bojo.
nah kaula ge bade wawartos selawe kanu sepuh ridho pisan anu sepuh bade dipikanya ku kaula teh hayang saling pikadeudeuk kapan kaula teh hayang ka manusa sarwana ieu mah kangeh sarwana ieu sakitunya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh dola bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cek dia oge masih semar aya teka teh di dieu Kang nya teh ilmuna teh pun bapak teh Arjuna telor Arjuna telor nuhun agan kuningat telur Arjuna udah pemana itu sok menok aduh sumputkeun mangga ai kitu mah sareng gaduh anak jisim wadi teh bala lager gitu saroleh anakna teh bararao cekek ieu mangga lebet teh kana kantong jisim abdi mangga hebat bah kantong hikmat mangga pilih ka penak ku jurig mangga lebat-lebat abdi milu bapak heureun Allah abdi tiasa geus sia hayang milu ka jeung ulah mangpakeun itu Kang luar biasa nah dari rompok mah diabusan apel 2 ge pinuh teh kantongna teh ieu jelema hiji deuleu tah gosah jika was sebot was hati-hati nawa keluran tere nawa sesaha oh ini bayang lain sarwana kemon bete benci tapi cinta nawa keluran tere sok euy deudeuh nawa sesaha ayo sasaha mah nya teu penastik sayang tumampara iman lengitan pelebih hilang tanpa kerana jangelek jadi resi nerada sok gabruk Bang punten mah sasaha gabruk gue gabruk heh tong dingkeng na boblok teh naos ya teh naon nipu kain dewa aya dewa kecepatut mana awewena bete nya euy jadi we lapur aing aduh nyangakeun Kakang Semar lamun teu make jalan kieu cilaka deui bakal kapaling ieu layang jamu sekali musada aduh yai anaki montong anaki siapa aja utang pati berbuat tewa bangga penastik sayang tumampara ieu sang panita dijamah ku ieu patih leungitan pelebih hilang tanpa kerana dan dia yang otipati jagat nata Baktara Guru Punggawa lolo Kakang Semar nyangakeun Kang di mana si awewe ingin nyaho tetelet awewe tapi jimat layang jamu sekali musada tok sia kodok atuh bisa kodok wani ngodok pejat sia hulu teh bisa masalah woi penastik sayang tumampara ieu pati dijamak da dia lurah tokok teh Jumantri ampun naon sia daya-daya Kakang Semar buru-buru sia ini
bisi dihina kayak ku si cepot ini masuk didodoho tiba heula eta layang jamus kali musada Gusti nepi ka kitu Semar yakin mana kitu ge meureun lain milik aing tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong aing bakal keukeuh nepi ka pelebah mana hayang nyaho Semar batran daya dek keukeuh sia teh dek ngadodoh wae ieu layang jamus hah bas ya ti aing ieu kulit waru angan darusinenggu lajeng ieu cahaya beureum dibura ku Semar Badranaya nimulkeun sora lir gluduk ruruntuyan gledeg rerentetan mung serat kakulon kawetan kakidu kakaler jadi cahaya beureum lir cika-cika si horeng ieu teh kapanasaranana Sang Hyang Rancasan juring sakti setan kumawasa moal leuwih mulia sia tibatan manusia kurang ajar kan si horeng manawi teu leres we palai ngawayu sumuhun kana ieu layang jamus ngawayuh perjuangan kuat teh nun nya ceuk dewek oge dawala bapa mah kitu ku kituna kalah beuki jero nyumputna teh deuleu aing nu silo mah deuleu dawala su oh salamet sararea ujang hinar tina rupaan saman panyakit dengki sirik teh aja cu atuh kari we ayeuna mah kokohkeun persatuan jeung kesatuan di negara supaya dina sagala rupa widang teh tereh ngawujud ai ku gawe bareng mah nya ucu ai ku